penyakit, oi. Zaman edan nih penyakit geus nyebar. Hei. Iya, geura. Hah? Iya. Hah? Penyakit tinggal. Ya. Positif 207.000 nya. Ini bahaya lah mau pakai masker. Urang mana udah deket teuing. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ada deket teuing si virus mana. Enak mah jelema teh. Aduh. Bahaya ieu nya. Bahaya ieu. Bajarkeun teh cenah. Jelema ge sing garepluk cenah kawas ieu. Nyanyi kitu. Oh, ini bersin teh kudu tutupan we. Tuh meninggal dunia 8.405 genep ya teh ukuran Indonesia. Ieu teh. Heeh, kayak yang balikan deui. Oh, sok. Yeung. Apa lagi? Baiklah, penting sih beritanya. Heeh, bahaya euy. Ieu mah zaman edan panjang. Mana teh make masker teh bahaya. Aya Kang atuh make masker. Make enak mah. Yang dipake atuh itu mah. Bahaya. Bajarkeun teh cenah sing garepluk jelema teh nyanyi kitu. Ecek beja mah kitu. Jeung heueuh cenah babari pisan nular cenah bajarkeun teh. Mana, Kang? Mau ada ya? Iya, Bos. Udah sare itu loh. Kita paling puasa. Iya, lah. Ini non dari ini. Udah ketanya atuh. Ulah poho make masker euy. Pakai masker nih, kunaon? Ayo nama. Naon dari zaman naon dari teh? Zaman penyakit corona. Heeh, kawas ku elu. Corona 18. Jadi jelema teh sing garepluk cenah. Bahaya enak. Asal mulana teh tina sato. Tina lalai. Salahnya. Tina lalai ke Cina cenah. Kita Indonesia. Aku jijik sama Mas. Aku benci. Misalkan Supaya tes loba. Ngos 2.000 seberangnya. Oh pokoknya ngos loba pokoknya. Bahaya pokoknya mah. kita kumaha penyakit naon? Lah trik teh ngomong atuh eta si jibot ya. Bahaya. Corona bahayanya. Penyakit naon? Tutupan Heula, ngomong tutupan lah sing bersin. Waduh, depan. Ayo jauh dia lah. Penyakit naon teh penyakit naon? Covid 19 Nah, terus paraeh jelema teh. aduh teu make masker. Jadi bisa garepluk. Sing garepluk teu make masker teh paraeh. Mun hayang panjang umur make masker 3 urang ieu teh. Tina satu. Cata lalai. Bahaya pokoknya mah. Sing kuat balik heula atuh nyokot lah masker coba ngarit make masker kuatan. Oh, aing baik heula. Yuk. Kurang ya, balik make masker ah. Balik teh. Balik sok aja dina teh urang balik ka dieu cepat masker heula. Iya lah. Heeh. Aduh. Capek. Ayeuna mah penyakit teh anu nyebar aing bahaya ya euy. Bisa napa ka saha wae. Makanya kudu make masker ya. Tok. Tok. Naon, Pak? Buka panto. Pukul cai. Oh, buka panto ieu kalau teh asup. Buka masker teh. Buka panto kumaha? Apa di luar dikunci? Pokok. Bapak mau kuncina pokok aduh. Apa dikunci di luar gerak segala. Pokok bapak teh aduh. Aya naon, Pak? Lain. Hari silai buka masker. Masker. Heeh. Aya ge urut, Pak. Naon tuh? Kan wae bawa minta 2 sih maka dia bawa ka dieu. Mungkin mau si Bapak teh meni suka ni meuli deui urang. Aya 2. Oh, guys ka dieu. Butuh bapak ya. Jeung naon atuh? Butuh pokoknya mah bahaya. Penyakit ke silai mun kaluar teh kudu make masker. Bahaya pokoknya. Urang kudu meuli deui urang, Pak, minta duit atuh. Oke, jadi itu masalah duit na bahaya heula penyakit. Ade ulah bohong ah. Wow. Ini sing dia nih. Udah masker ongkoh.
Iya, lengan bapak kagak gencet tadi nyelap ya. Iya, asup baru ya buka tulak bro. Ye, gua batuan. Bah kedua tadi di tas pol kiri arah WC. Kunaon bapak? Iya, nyelap ya buka tulak bro. Pasang nyelap buaan kok. Di geruan ini Oh, Pak, ya kunaon atuh? ya, bapak teh aya teh aya penyakit, teh corona bisa nyerang ke saha wae. Bapak teh kembas kerandau mah kalau domba sing parah Atuh make jeung dong pas segala. kabeh ngomongna teh bisi katularan ku penyakit corona. Gagal paham ieu mah bapak mah. Gagal paham. Nu kitu mah penyakit moal nular ka sato mah. Kan ka jelema hungkul. Ari bapak. Aduh. Aing